Ay sa atong itu kuna ngahulang waja nu jengkel. Sampurkeun ah. Tanyakeun hanya hoy. Kunaon bangun nu kesel? Jengkel urang ah. Urang pesen baju, oleng. Kayak oleng maksudna oleng kumaha lieur? Belanja di aplikasi. Online meureun online. Oh, eta. Kumaha maksudna kumaha? Jadi kieu ah. Urang tuh kan mesen oleng di aplikasi baju. Heeh. Nah, aran tokona teh Sri naon mah. Pokoknya Sri awewe lah nya. Tah jebret geus didinya teh ah. Urang order nya. Terus harga teh total teh 58.000 eta teh geus termasuk ongkir. Heeh. Nah, geus kitu urang otomatis transfernya ke si Sri eta. Bener. Jebret transfer. Nah, terus di bejaan bahwa barang teh paling bisa nepi paling tereh 2 poe. Bener 2 poe datang eta barang ah. Nah, terus barang dicek bener sesuai barang nama. Ai masalahna di mana masalahna? Barang datang tapi nu nganterkeun lain awewe eta, lalaki. Bapak-bapak di. Bapana Teuing bapana ting akina ting sahana. Pokona mah bapak-bapak pan logikana itu nu dagangnya itu nu nganterkeun. bapak-bapana make helm, Pakai helm ah, jaket lengkap, pakai jaket, pakai sarung tangan. barang bawaanna loba, Bawa loba barangna. make tas belanjaan teh ya. Heeh, pakai rangsel tapi kain. Eta mah kurir kehead.